Rukma dia kenaon. Tak karena naon. Dia dekil amat Rukma kadoang jelema teh diurus. Siti ulah kitu ka babaturan. Naon sih dia aing babaturan geus henteu jeung si eta. He ulah abong-abong batur dekil dia ngomong menit tengeuna. Tabodoh aing mah hayang ulin jeung jelema nu bersih. Aing Siti ulah sok pipiliheun. Aing mana ngilikan anu babaturan anu sempurna. Geus aing daripada di dia aing mending balik. Mabur dia ka ditu. Gak didengekeun si Siti mah. Heeh. Geus aing rek ulin. Non ih sirem. Kunaon dia Jubed? Iya ya sirem sok maparan handap bujal. Sok jorok dia Jubed. Maaf dia magi si Rukma teu. Kunaon sih kabehan ngilikan si Rukma teu ngilikan Neng Siti anu imut. Idi so gegeliseun. Emang aing geulis. Geus aing mah ngilikan si Rukma. Jubed dia ulah sok ngilikan si Rukma. Kunaon kitu? Si Rukma mah dakil kadang jelema teh diurus. Ulah kitu dia jeta ge babaturan dia. Amit-amit babaturan yang jelema dakil. Sasohoreun amat sih dia. Emang aing mah sosohoreun. Ya aing mah nungulin jeung dia aing mah ngilikan si Rukma. Sabodoh aya dia moal ulin jeung aing mah. Hayang jajan amatnya. Rukma dia hayang jajannya. Heeh hayang. Emang mami dia ke mana? Eueuh jagawe. Gawe ke mana? Gawe jadi TKW. Oh, dia kuari jeung saha? Aing kuari jeung Kanjeng Mami. Oh, jeung Kangjeng. Heeh. Jubed. Non dia pris. Aing rek laporan ke dia. Laporan naon? Eta tah si Siti nuduh si Rukma dekil. Oh, geus nyaho pan si eta mah geus pisengit. Dia geus nyaho. Heuh, tadi anjing si Siti ngobrol. Oh heueuh burung amun geus nyaho mah. Naon da ari yang ngomongkeun aing? Saha nu ngomongkeun dia? Alah ulah sok ngeles dia. Ngeles naon dia aing? Mugo mah dia poe kadang ngaran aing. Kaberat-berat mamawa dia. Naon ieu? Iya ya si Siti ngabuli si Rukma. Mana si Siti mana? Ya aing dia sakitu gedena. Heh ulah pisengit dia Siti ngabuli babaturan aing. Oh jadi si Rukma babaturan dia. Heh emang rek naon dia? Geus pada garerelut geus ayo Rukma hang jajan mah. Hayu orang beli seblak yuk. Hayu. Hayu aing ge ilu. Mabur da kabehan. Emang aing merek mabor. Ha iya air Rukma.